tujuan utama di akhir dialog kita. Bukan Dr. Honoris Causa Dr. Nadia Hendrik Momong atau dari Hendrik Momong teh lahir di Bandung di 30 Desember tahun 1838. Panjenengan aktif di bidang politik Indonesia anu parantos dileler langkung di 500 layar pangajian dina unggal bidang. Panjenengan kawentar janten salah satu tokoh politik wanita Sunda anu diwari masih eksis di Tatar Jawa Barat. Kiprah Jepopong minanggahan dunia Kasundaan kontiten pendukung Anjeunna dina televisi lokal News Bandung dina program Lawangkong Sain Jepopong. Eta program teh lebih Kasundaan. Marengki dina ngadukeun bicara. Nah, bahasa Sunda sanaos mengenaan bahasa Sunda adalah kejenengan Kasundaan. Ketumis na bang ko? Itu pokok lulusan berangkat kuliah dan pendidikan dulu. Oke, kantos gelar Honoris Causa Universitas Nasional Kurikulum Budaya. Sakit program istirahat dan awal informasi ini di 27 Februari ini juga salah poe bahasa Ibu internasional. Ayah harapan kita naik ke Alte setahkan bahasa utama anu dicangkem barudak teh atanapi bahasa utama anu diajarkeun indung ka budak nanti eta bahasa daerahna. Salaku masyarakat Jawa Barat anu sapopoena komunikasi make bahasa Sunda. Brebes kana bahasa jeung budaya diharap biasa terasa mulai sampai tentu. Namun kurang tidak yakin percatat lokal kuring bahasa daerah kuring Sunda. Bisa daerah di itu. Matalisan anu nembe musim kuring di pedal, saya sawakana paparosan anu beureun disebutkeun bahasa Sunda. Oh, urang kawitan paparosan anu nyawitan anu kahiji nyaeta kumaha posisi sangkan biasa jangan asal-asal segala bahasa Sunda bikin barudak orang kiwari anu kantawah era milenial anu posten mempengaruhkan budaya luar. Seperti Mangga kada dewala layeuna. Mangga sadaacan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sadaacan. Sadaacan ngawaler. Patarosan aya dongeng heula saeutik di Cepopong. Supados aruninga kunaon Cepopong janten lebet ka jurusan Sunda. Aya dongengna saeutik kan. Kawitna Cepopong tahun 57 teh kuliah teh di Unpad Fakultas Ekonom. Dahayang Geunhar. Fakultas Ekonom. Nah, terus 2 tahun kuliah teh. Tah. Cepopong teh tunangan verloof cek bahasa Belanda nama. Tunangan sareng anu namina Oce Junjunan. Putra Dr. Junjunan, pendiri Paguyuban Pasundan. Begitu cepunten ngadongeng heula. Kumargi aya latar belakang anu memang unik. Kunaon Cepopong make jeung ngagebrus ka dieu kan. Nah, tunangan saur calon mertua teh Dr. Junjunan. Nah, bari mangkeup ka Cepopong teh bari musapa. Kadek ayeuna mah geus rek jadi menantu papih. Kudu nyuna kitu sasaurana. Kadek usaha deui budaya bahasa urang usaha deui dimumule lamun lain ku urang Sunda kitu sasaurana. Jadi kade sakali deui lamun hayang jadi menantu pati kudu nyunda. Ngemu teh
cepat nak kudu kumaha nyunda ada rasaan mah asa geus nyunda adongeng cepat teh tah ka ieu teh ka pacar teh ngoceu nyawa ke saur papi gitu ada jantan emotan saminggu mah eta teh ya ka cepat teh kumaha punya enteng we ayeuna teh ngawaler ya bari teu serius pinah we ka jurusan Sunda kitu sasaurana teh coba pada terus 2 tahun ya hari teh terus pada itu ke dasar jana muda teh dulu mah 2 tahun nah atuh coba teh ngalih we nya ka jurusan Sunda ka tingkat hiji deui nah kadang-kadang mah pan lamun lebet 57 mah berentos tingkat 3 tah tapi kumargi dan lebet teh lebet tahun 58 coba teh saliting sareng Pak Iswas Iskandar Wasin hari teh saliting tah janten betul-betul latar belakang teh gitunya Cepopong jadi nyuna teh latar belakang itu teh tak hanya karena itu sok lamun yang jadi minatu papi kudu nyuna gitu tah nyalebet teh ka jurusan Sunda eta sadayana rerencangan Cepopong kageteun nya kageteun kan kunaon cenah da naon mencari gitu-gitu tah eta latar belakang namun alhamdulillah geningan maneh jadi deudeuh karena Sunda teh ya Allah sanes seureuy jadi Cepopong terbayang lagi gitunya ngaraka cak deui eta harita gitu ya dina budak anu boro-boro nyuna atuh Cepopong ya Allah tomboy kudu diobrolkeun mah nya nah janten latar belakangna teh kitu akhirna ayeuna mah balaka we Cepopong mah ya kan ya balaka we Cepopong sujud syukur ka Gusti Maha Suci Cepopong aya teu Sunda sujud syukur sanes sombong sanes hartosna urang teu ngahargaan suku bangsa sanes urang teh aya 400 suku bangsa tapi upami nuju tahajud oge Cepopong masuk nuhun Gusti abdi dijantengkeun urang Sunda naon margina aya buku kenging Bapak Hidayat Suryalaga buku teh tah eta teh geuning aduh eta kecap Sunda teh ya Allah subhanallah eta kecap Sunda hartosna teh luar biasa putih bersih luhur suci tos 1000 macem hartos Sunda mane langkung-langkung Cepopong teh nuhun Gusti abdi dijantengkeun urang Sunda indung Sunda Bapak Sunda karena ternyata nya kitu tadi terus aya hiji ungkapan anu dina basa Indonesia nama hilang basanya hilang bangsana gitu kan leungit basana leungit bangsana jadi hartosna meureunna kangge urang Sunda sapertos urang ieu basa Sunda teu meunang leungit da upami basa Sunda leungit meureun urang Sunda teh leungit numawi kan Cepopong sangat setuju ya kan setuju pisan dengan urang ngayakeun dina raraga hari naon eta teh hari basa Indung sadunya kan nah cenah cece teu disebat basa Bapak sok waler ku sadayananya apaan saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kumaha apa indung tuh masing bapana gagah oge anere indung jadi bahasa indung namun daleus eta teh ya kan nah Cepopong mamalihan masuk bari heureuy nah jelema
hiji jalmi bade jadi sarjana atanapi bade jadi durjana eta teh gumantung kana beleang seorang indung. Leres pisan eta teh dina masa golden age disebutna, masa raja kecil disebutna, 0 sampai 5 tahun tah didinya nerapna ilung teh didinya teh sagala rupina 0 sampai 5 tahun tah eta teh saha anu ngawitan punten nyusuan ngamandian dan sebagainya ya, membelai dan sebagainya. Kalau mau bari di hari ringan nya neleng nengku itu kan ya, neleng nengku tuh gerak gede gerak jangkung itu disebut gerak gede gerak peneknya gerak gede gerak jangkung walaupun tentang tuh jangkung urang teh. Nah, urang uwi deh ayeuna karena bahasa Indung teh kares. Jadi hartosna sadayana bangsa, sadayana etnis, sadayana suku bangsa mengakui ya kan dengan sepenuhnya bahwa bahasa Indung itu sangat penting gitu ya, numawi didamelkeun dudikeun ke janten internasional. Anu mawi kitu ari di urang mah otomatis bahasa Indung teh bahasa daerah. Ya, janten upami di daerah Sunda ya bahasa Sunda, bahasa Indung teh. Walaupun pan aya bahasa Cirebon ya kan. Nah, kapungkur mah Jawa Banten lebet Jawa Barat kan ya kan. Aya bahasa Banten gitu. Tapi nu jelas di urang mah anu dimaksud dengan bahasa Indung teh di urang mah kumargi sanes negara bagian di urang mah janten bahasa daerah, nanti sanes negara bagian. Benten deui sareng di Amerika negara bagian ari urang mah bahasa daerah. Alhamdulillah. Nah, dina undang-undang tentang ya bahasa, tentang bendera, tentang lagu kebangsaan, tentang lambang negara, aya undang-undang tentang bahasa. Alhamdulillah atos narengko buka teu apal pasal sabaraha ayat sabaraha nama teu apal walaupun coba pengiring ngadangel undang-undang itu aya di narengko kepala daerah wajib memelihara, mengembangkan, memfasilitasi bahasa daerahnya masing-masing. Wajib tah ai bahasa daerah teh urang teh eta teh sami sareng bahasa Indung teh. Janten bahasa daerah Sunda teh nyaeta bahasa Indung urang Sunda. Tah aya wajib kanggo seluruh kepala daerah. Pemerintah pusat wajib tah. Upami dina undang-undang atau aya istilah wajib upami teu dilaksanakeun eta berarti harus diberi sanksi, kedah dituntut karena berarti melanggar undang-undang. Aya rengko apa ngan sakali deui hilang deui eta nama ya, tapi aya kan rengko kepala daerah wajib memelihara, mengembangkan, memfasilitasi. Nah, ini tanana tidinya janten hartosna sadayana kepala daerah, nah eta gubernur, nah eta bupati, nah eta wali kota wajib miara ya plus memfasilitasi pengembangan bahasa daerahna sewan-sewan termasuk kurikulum di sekolah-sekolah formal ya, di sekolah-sekolah pendidikan formal, pendidikan teh aya formal, ya non formal, ya ala informal. Tah, dina pendidikan formal di sekolah oke, da eta didinya wajib ya, walaupun itu hanya kurikulum. Ya, kurikulum naon aya istilahna kurikulum setempat latan lokal. Entah eta ya, tapi tetep tah. Ayeuna coba pun terang. Jantan anggota DPR ke 25 tahun coba konten. Belum semua kepala daerah
anu ngartos karena eta isi undang-undang ya. Belum semua kepala daerah. Padahal anu mawi ku sadunya dugikeun ka aya basa indung internasional. Panginten hartosna teh terjemahanana teh bahasa indung itu super penting. Kane barudak anu golden age ya tadi. Ya masa emas atau masa kode ngaranna. Masa ya kan. Janten numutkeun cekokong ya urang ayeuna kedah nyamikeun heula persepsi. Margi nu paling sulit numutkeun pengalaman cekokong anu nemeda 83 tahun ayeuna umur teh numutkeun pengalaman cekokong anu paling sesat teh nyamikeun pemahaman nyamikeun persepsi eta paling sesat numutkeun cekokong ya kan. Upami persepsina masih kene nu hiji ka kenca, nu hiji ka tuku, nu hiji ngapung, nu hiji nerus bumi lampur. Eta undang-undang teh moal tiasa dilaksanakeun. Janten ayeuna mah hayu urang nyamikeun persepsi ya bahwa bahasa indung itu sangat penting. Kumargi bade engke ngagambarkeun anu kucepopong bari heureuy mah nah bade jadi sarjana mah jadi durjana gumantung kana sentuhan indung kalebet kada urusan basa. Kucepopong bade nyelang naros heula. Nah, sabaraha waktos anu dipaparinkeun kucepopong biasana masuk naros. Biasana mah ayeuna hilap sabaraha menit? Beli langkung teh. Oh, 50 menit. Nah, di dia 50 menit. Ayeuna cepopong sabaraha menit deui? Lami keneh. Nu 5 menit. Oh, mana? Sawios dan pan cepopong mah tukang ngomong. Ari anggota DPR mah tukang ngomong atuh kan. Mangga nya urang lajengkeun. Kajanten nu pansesahna numutkeun pangalaman cepopong nyaeta nyamikeun persepsi. Upami persepsina atau sami insya Allah sikapna bakal sami. Upami sikapna sami insya Allah lengkah urang bakal sami. Eta teh makro dina sagala rupi. Anu paling minim heula we di keluarga masing-masing. Kedah sami heula persepsi antawis istri sareng antawis pamajikan sareng salaki eta heula kedah sami persepsina ya mengenai naon mengenai segala rupi A B C D sampai Z kedah sami heula upami persepsina atanapi pemahamanana buka teuing basa Sundana awan ai persepsinya nah upami persepsina atau sami insyaallah lengkahna oge bakal sami. Sok sanaos anu hiji ngalengkahkan kenca, anu hiji kakatuhu teu naon-naon. Anu hiji ngapung, anu hiji nus bumi, tapi upami persepsina atau sami, insyaallah sikapna oge bakal sami. Nya, upami sikapna atau sami, insyaallah lengkahna oge bakal sami. Sawios sanaos ngalengkahna teu kedah sasarengan, tapi bakal sami. Janten dina hal urang ayeuna ya ngawangkongkeun kumari sok ngawangkongkeun ngawangkongkeun bahasa indung internasional yuk urang samikeun heula persepsi urang pemahaman urang yen apa tadi teh ada sebatkeun apa leungit basana leungit bangsana nah urang Sunda hoyong teh leungit bangsa Sunda, suku bangsa Sunda, nauzubillahi min dzalik. Ayeuna patarosana usaha deui bade dipiara ari sanes ku urang anu urang Sunda. Nah batur daekeun tah kitu. Aya cenah anu daekeun sanes jelema ge. Ai sanes jelema teh saha teh? Nya sanes jelema teh kapan aya uwong, aya uda, nya aya ucok tah. Upami sadayana suku bangsa anu aya
di Indonesia anu jumlahna cenah da lain menang cepopong menelitina tina buku cepopong mah neme 400 aduh kapada seueur kan ya barinya tah upami eta anu 400 suku bangsa ya sadayana eling sadayana sadar miara basa suku bangsana masing-masing ya Aceh miara Aceh Batak miara entong karunya antara disebut Batak itu Sumatera Utara namun besok ayo ngamak kalau disebut Batak teh Sumatera Utara nanti miara Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi Palembang Lampung Banten dan sebagainya aya kirang Lampung 400 dan sadayana dipiara nah lepat cepopong upami miara apa aya dina undang-undangna tadi ku cepopong geus disebat wajib kepala daerah wajib memelihara bahasa daerahnya masing-masing. Nah eta gubernur, nah eta bupati wali kota. Ayeuna bupati jeung wali kota apan aya 500 rampung atuh 400 sakitu poho deui lah pokona 500. Nah ayeuna gubernuran provinsi aya 27 bukan ayeuna. So, upami sadayana concern gugon cek bahasa Sunda nama miara ya eta anu ratusan da moal leungit tapi ka kiamat oge atuh komo ayeuna kantenan ayeuna parantos didukung ku undang-undang. Nah eta oge dugikeun ka kada aya undang-undang eta oge kumargi harita boh pamarentah boh anggota DPR putar sangat menyadari cek bahasa Indonesia nama betapa pentingnya bahasa daerah anu mawi dugikeun ka aya renvolan undang-undang tentang bahasa kan mangga ayeuna urang lajengkeun nah upami urang ya kan nah ngobrolkeun perkawis basa kahiji tadi tos disebutkeun ku Cepopong nah bahwa di lingkungan kulawarga heula. Apa eta pendidikan teh aya 3 lingkungan. Kulawarga, pendidikan formal di sekolah, tingawitan SD dugi ka SMP dan sebagainya dugikeun ka perguruan tinggi. Terus pendidikan non formal sareng informal. Eta sadayana teh ya kedah nyambung. Ayeuna upamina pendidikan keluarga upamina atau saya ya. Nah, ayeuna umpat kana pendidikan formal di sekolah. Terus teu koma pen we di keluarga. Di sekolah teu diteraskeun, sambil jeung si kabayan. Janten memang kedah nyambung di keluarga ieu, di sekolah itu, di organisasi-organisasi di luar sekolah oke kedah sami kade di urang aya paguyuban Pasundan aya Pasundan Iste aya Damas daya mahasiswa Sunda ya aya oge komunitas aya pokoknya aya beberapa dan cepopong mah lebet di sadayana paguyuban Pasundan lebet sebagai duka penasehat duka naon kan paguyuban Pasundan istri sami eta oge aktif di Damas oge sami terus di lingkungan sanes bulan mohon lewat tuh untuk dia minta di Patrem oge sami pokoknya cepopong mah anu aya lingkungan suasana Sunda pasti we asup kadinya gitu naon margina apa tadi teh kan leungit basana leungit bangsana nauzubillah min dalik ceuk bahasa Arab nama ya kan amit-amit ceuk urang mah pirang kusuna kedah ical bari sareng jumlah suku bangsa Sunda teh nomor 2 paling seueur atau Jawa. Hari Jawa mah ada 2 provinsi atuh kan. Nah, walaupun sok sanaos Jawa Barat ayeuna teh pangseueurna jumlahna teh 50 juta 47 juta sakitu
Ari cepopong sok lepat, ari sugan teh seseueurna teh istri. Ternyata di Jawa Barat mah seseueurna pamaget. Ai sugan teh istri seseueurna nya. Dan di dunia mah saurna ye sebenarnya cepopong maca buku nyimpang lah saeutik. Maca buku. Pada suatu saat duka 1 juta tahun deui cenah duka iraha. Eta jumlah istri jeung pamaget bakal 4 berbanding 1. Istri 4 pamaget 1. Duka sabaraha juta tahun deui moal kaalaman urang. Jadi terjemahanana mana rada mengkol saeutik karena itu apa yang cepopong baca. Dan salah satu hobi maca. 4 istri, hiji pamaget, sok aya nawalan. Merenang hiji pamaget teh kange 4-an. Nah, palebah dinya. Sok aya urang balikeun. Hiji istri, 4 pamaget nya gelut atuh meureun. Nya ai pamagetna. Ai urang mah meureun moal gelut paling oge kieu. Tah nyimpang saeutik. Nyata. Nah, jadi eta satu buktos yen apa-apa yang aya dina Al-Qur'an itu teh bakal kaalaman. Sok sanaos teh urang. Mangga urang teraskeun. Ya. Jadi tetep cepopong. Babu Temi aya patarosan. Mangga. Aya Bu Remi. Mohon mangga. Salajengna mangga Bu salajengna harus pisannya jantan bahasa Sundanya memang kenapa harus diajarkan di lingkungan 15 maksudnya tuh. Nah, patali eta hal. Nah, tadi ada yang pamarentah ngomongnya upami ninggal ya diwari pamedang ibu kedah kumaha tentang pemerintah daerah dina ngumpulakeun bahasa Sunda samkan biasa kapiara kalawan sae lanjut nyanyian kajauh upami teu Kumaha ketak pamarentah daerah kanggo sasarangan Ketak saha? pamarentah. Upami Ketak pamarentah daerah nuhun. dina ngumpulakeun bahasa sasarangan kumaha saena kangge masyarakatna. Mau ada salam cepopong mah sakali deui ya kan ketak pamarentah daerah tangtos kedah sinkron dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat atas jelas ngadaeun pemerintah pusat sareng DPR atas jelas ngadamel undang-undang. Jangan salaresna teu kedah sesat. Kangge pemerintah daerah di bawah kepala daerah masing-masing kan. Nah, asal bugon karena aturan-aturan anu atos berlaku. Sadayana aya rengkona dina undang-undang salaresna mah bahwa APBD-na kedah aya. Ya, upami undang-undang na kapan eta mah ku APBN. Nah, tina undang-undang kedah lungsur janten perda. Nah, da upami sabeulegeunjeurna undang-undang gak terlalu makro. Kedah ngadamel perda. Kade di Jawa Barat sebelum ada undang-undang tos aya perda. Kenging Bapak Nuriana kedah nganuhunkeun ka anjeunna teh ya eta perda teh dugi ka ayeuna oge teh acan dirobi dan itu kebetulan sinkron sareng undang-undang aya rengkolna di dinya eta dina perda teh ayeuna mah kantun naroskeun ayeuna ka pamarentah daerah ayeuna ya dilaksanakeun teh eta perda teh kedah dilaksanakeun da ari perda teh undang-undang keur daerah eta namina perda peraturan daerah cepopong atos maca sae pisan dugikeun ka aksara-aksara Sunda diperdakeun di dinya teh basana ya kan sagala aya eta di dinya janten salaresna mah pemerintah daerah anu ayeuna teu kedah lieur-lieur deui ngadamel perda
ada atau saya kantun ngalaksanakeun di mana dilaksanakeunana jelas di sekolah-sekolah sok sanaos hanya kurikulum lokal juga cek paripaos teras ku organisasi-organisasi kasundaan ya kan teras organisasi-organisasi anu aya pakuat pakairna sareng budaya sareng basa Sunda dan salaresna ya upami niat urang atau sami numawi tadi ku cepopong sababaraha kali anu paling sesah teh nyamikeun niat nyamikeun persepsi nyamikeun pemahaman eta paling sulit upami pemahamanana teh acan sami mah gitu dugi ka iraha oge aya hare-hare we nu hiji hayang ka kencang nu hiji hayang ka katubu nu hiji hayang ngaku nu hiji hayang terus lumi tapi upami urang bugot ini tanana tina peraturan anu tos aya naon sih sesana upami ditaros aya ce biayana dari mana utamana upami ini tanana tina undang-undang biayana ti APBD plus kade ulah karena akeun bae da aya pamarentah teu tiasa tadi dia urang kada aya kesadaran ya upami pengusaha sok atuh nyisihkeun saperak dua perak mah kangge urusan pengembangan budaya sareng basa kan terutama tantos pengusaha anu bangsa urang teh artosna Sunda atanapi saha wae anu janten warga Jawa Barat kan gitu nah numawi sanon cepopong tadi bade diulang deui upami persepsi urang atau sam betapa pentingnya ya, untuk mempertahankan bahasa urang kumargi bahasa teh ciciren bangsa upami sadayana atau sami pemahamanana saha wae oge bakal eta lumpat teh tidinya ya hoyong ngamajengkeun hoyong mempertahankan bahasa urang sorangan eta teh pastina oge apakah itu organisasi mahasiswa ya, apakah itu organisasi wanita ya, apakah itu organisasi profesi nah, apakah itu organisasi sosial kemasyarakatan nah, upami urang persepsina atau sami insya Allah urang janten paheuyeuh gitu nah organisasi kesundaan teh seueur eta teh seueur tanya boh tingkat Jawa Barat boh tingkat urang di mana di daerah sami nah upamina aya oge upamina organisasi anu namina Tiara Kusuma upamina ya tah eta memang teu ditinggali tina basa tapi tina budaya eta raksukan Sunda ngamumule miara raksukan Sunda supados ulah jadi leungit tah apa dia tahu ge sami ya sami organisasi oge janten sadayana organisasi ya baik itu kumaha cenah upami parpol sami baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan sami upami persepsina sami mah tah dina hal ieu bakal sami tah pemenangna partai ya da partai ge dan dengan ukur ngurus kampanye hayang jadi anggota DPR unggul nah apaan aya anggota DPR anu ti Jawa Barat leres ya aya anu ti Jawa Tengah anu ti Jawa Timur anu ti Ambon sami eta oge dina berperan sebagai wakil rakyat teh kedah oge tetap memperjuangkan mempertahankan supaya budaya daerah yang dia wakili ulah ical gitu bahasa daerah yang dia wakili ulah ical janten upami urang aya 27 provinsi aya 500 kota sareng kabupaten ya semua ini tanana tidinya persepsina tidinya da moal leungit basa Sunda teh moal kabaya moal leungit ya kan bendo da moal leungit upami ini tanana tidinya gitu Temi punten Kak Temi mah aya patarosan aya patarosan mangga
Ya, tong nyebat ibu ame asa ya. Tong nyebat ibu ame asa ngorakene cepopong. Mangga. Heureuy ieu mah heureuy. Nah, pada misalnya eta hal dan terus nyebut-nyebut soal pemerintah tidak kok sareng pemerintah pusat atau pemerintah daerah ngeunaan pengajaran bahasa daerah itu mah ceuk. Ngeunaan naon? Pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa Sunda. Pengajaran bahasa Sunda mohon. Salah sawiosna. Tah, supados tas aya di sakola. Lajeng geus halalna kiwari pan bejuk mengkate. Sekalian dilebetkeun pulau bahasa daerah teh nya kalebet bahasa Sunda oge dina kurikulum nasional samana bade dibayangkeun tapi diintegrasikan di sekolah. Tah, kumaha pamajikan ngomong kana eta hal. Lajeng pemerintah pusat ge bisa wewenang manggawe bahasa daerah apa pamajikan bahasa daerah apa kumaha pangkalisan eta hal. Mangga Itu pertanyaan anak. Sanes. Oh, asup berarti pertanyaan. Patarosanana kumaha pangajaran bahasa Sunda anu numutkeun pamarentah pusat mah bade diintegrasikeun karena pengajaran nu sanes. Da teh bakal ya ilang teh itu kumaha sukses saya. Mangga. Tah. Walaran di Cepopong. Ya, punten. Bade geut. Ante pijuk puasa. Walaran di Cepopong. Ya kan. Ieu bahan keur anggota DPR RI Komisi 10. Cepopong kamari Komisi 10. Ieu PR ya. Aranjeuna caralik di ditu teh ngawakilan rakyat bergantung kepada komisi-komisina. Aya komisi 1, komisi 2, komisi 3 dugikeun ka komisi 11. Tah ieu teh kewajiban komisi 10. Janten komisi 10 punya tugas yang sangat penting. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ngartos. Kecepopong menengah aja rek nelponan babaturan di komisi 10. Ya, nah eta arek ti Golkar, arek ti P3, arek ti PKS, arek ti PDIP, arek ti mana wae. Kudu satu sikap. Ya, lamun urang nyaah. Ya, karena bahasa urang masing-masing kan lain di Sunda unggul meureun. Ya kan, bahasa daerah teh kapan aya. Makanya apaan? Di ieu oge kabupaten sareng kota oge aya 500. Kan gitu, semua harus berjuang untuk jangan sampai itu terjadi. Kalau berengke karena DPRD ya, DPRD daerah masing-masing kedah sami eta sikapna kedah sami. Gitu tah. Mangkane Cepopong sok jangan kieu bari heureuy. Ya. Salah satu yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah budaya. Ari basa mah da maranehna ge boga meureun basa sorangannya. Ngan urang teu ngarti meureun basa ucing kumaha meureun nya, basa monyet kumaha. Tapi yang jelas yang membedakan manusia dari makhluk yang lainnya adalah budaya. Jadi upami ayeuna budaya urang diicalkeun kalebet basana naon bentena urang sareng sato. Ya kan tah eta mah waler we ku urang sadayana. Upami urang masih kene hoyong ngabuktoskeun yen urang mah manusia, sanes setan, sanes malaikat, sanes sato, nya meureun hartosna budayana kedah ditiara ku urang kalebet basana. Mangga, naon deui? Aya patarosan deui. Leres, mohon. Memang patarosan pamungkas sedangkan juga patarosan di para peserta Zoom. Nah, di lingkungan iman membuka media anu penting aku ngajarkeun bahasa Sunda. Tadi Cepopong oge nyawer
ada mengajarkan ilmu kapuya. Mangga ditandaskeun deui ditandaskeun deui. sanes tegas. Teu tiasa kitu naneskeun ku anjeun. Numawi cucu popomba ada diulang-ulang moal bosen-bosen nyaeta nomor hiji teh kedah nyamikeun heula pemahaman eta heula we. Nomor hiji kedah nyamikeun heula pemahaman. Dan upami pemahaman atau sami mah atuh ya kan, nah eta gubernur, nah eta bupati, nah eta wali kota, nah eta ibu rumah tangga, nah eta pemerintah pusat, nah eta organisasi kedaerahan. Upami atas sami mah ya persepsina pemahamanana ada lengkana kayak bakal sami atuh moal kieu. Tapi upami persepsina teh acan sami apa anu hiji hoyong ka dieu anu hiji hoyong ka ditu bade iraha atuh papanggihna urang. Jadi ayeuna mah hayu urang sasarenan nyamikeun persepsi di mana we urang ngobrol ya, di mana we aya urang kasempetan kangge nyamikeun persepsi laksanakeun ku urang gitu. Kan tenan upami ka mahasiswa urang mah panya tah teh teh kada teu sok sanaos ngobrol naon bari heureuy oge teh serius-serius teu ulah deui ka pasaria pan upami persepsina teh acan sami nya pasaria we sok da iraha nyambungna da moal nyambung upami persepsina teh acan sami mah tapi anu pang pentingna ya kan nyamikeun persepsi nyaeta pamarentah anu di Bandung teh istilah di Cipopo mah nya sareng organisasi-organisasi anu memang eta kegiatanana dina soal budaya Sunda gitu. Nah, mau upami persepsi atau sami mah pengusaha oge akan membantu kita upami persepsina atau sami. Tuh. Mengat naon deui? Tuh, mun coba pemah nguping patarosan we. mangga. Nah, alhamdulillah betos diberikan Cipopo pembinaan pamanajan dan atas Sunda. Dan kita semangga dibuka 2 patarosan di peserta Zoom. Tehilap Ira pada Eno Naros. Nah, aya. Mana jalannya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan apa? Di depan rumah. Oh, mahasiswa. Sumpah nih, terus. Iya. mahasiswa Saha namina? Zul Fahmi. Mana? Oh ya. Mohon, kumaha mohon. Zul Fahmi Romadona, di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, Batu Semarang. Mangga, patarosan Anda. Nah, orang Sunda teh, orang Sunda di Jawa Barat, Sunda teh di Jawa ini. orang Sunda sanes orang Sunda itu misalkan mana di Jawa Barat atau sih bisa seperti itu Mana? Nah, orang Sunda itu misalkan mana we atau utong ngahiji sareng Jawa Barat gitu utong ngahiji sareng pulau-pulau sanes di daerah pemerintahan kan gitu. mangga patarosan anu sae pisan. Nah, naon anu dimaksud sae pisan teh kan? Karena berarti ada keinginan kan? Tah, mangga ya. Tah. Di Pulau Jawa pan urang teh pulau teh aya Sumatera, aya Pulau Jawa, aya Borneo, baheula mah Borneo ngaranna teh Celebes baheula mah dan sebagainya. Nu disebut kepulauan Sunda Besar nya eta teh. Aya hiji pulau anu namina Pulau Jawa. Ya. Nah, entong hoyong kurang teras ayeuna hayang diganti jadi Pulau Sunda misal.
ari hayang mah meunang. Tapi upami kurang ayeuna dituntutkeun terus jadi pasea. Lamun urang pasea saha anu seuri? Amerika seuri, Cina seuri, Arab seuri. Tuh, lamun urang pasea. Ya, tah. Jadi bahwa itu namanya Pulau Sumatera, bahwa itu namanya Pulau Jawa, itu namanya Pulau Kalimantan dan sebagainya, sudah kita terima dengan baik. Ya, Pulau Jawa. Yang kebetulan di Sumatera ada suku bangsa yang beda-beda atuh. Suku Aceh, suku Sumatera Utara anu disebut Batak. Ayeuna suku Sumatera Utara, daekeun teh disebut suku Palembang. Nya moal atuh, nya da punya masing-masing ngaran. Ayeuna urang nguikeun kanu tadi, nya Pulau Jawa. Terus ada aing ngaranan geus di ngaranan Pulau Jawa. Ya, moal tiasa urang disebut Pulau Sunda. Dan memang geus Pulau Jawa, walaupun Pulau Jawa itu kalebet karena Kepulauan Sunda besar. Tuh. Jadi Sundana mah leuwih gaya dan Sunda kabeh oge panjadina nya. Kepulauan Sunda besar bener teh. Nah. Kayak enak, pada nyimpang rasa etik sate acan ngawal. Aya Kepulauan Sunda besar, aya Kepulauan Sunda kecil. Ya, di wetanan Pulau Jawa aya Bali, aya Lombok, aya Sumbawa, aya eta Kepulauan Sunda kecil. Ya, Kepulauan Sunda besar adalah tadi disebut. Jadi Indonesia itu ya eta teh terdiri dari Kepulauan Sunda besar plus Kepulauan Sunda kecil. Eta kapungkur Indonesia. Ayeuna dina kartena peta. Dina peta dunia teh Great Sundaland tuh. Indonesia teh masih disebut Great Sundaland. Tuh, Kepulauan Sunda besar eta teh dina peta dunia. Kumpul. Nah, hari diurang jadi geus leungit. Tah eta teh saha anu ngaleungitkeun? Muhammad Yamin. Punten we. Cepopong SD keneh kelas 3 ngarti naon atuh waktu harita umur 8 tahun ya ngarti naon. Lamun geus sagede kieu mah ngalawan pasti Cepopong teh. Bener. Lamun geus sakieu, kenapa dihilangkan Kepulauan Sunda besar? Ya, kenapa Kepulauan Sunda kecil jadi Nusa Tenggara? Bener tuh. Cok, enaknya tangan harita Cepopong budak kene. Mun jadi anggota DPR mah dilawan ku Cepopong. Punten, sana Cepopong terus ke Muhammad Yamin. Muhammad Yamin tuh hebat, ahli bahasa Indonesia. Malah kecap Pancasila oke, saur Bung Karno, eta teh sanes ti Bung Karno. Kecap Pancasila oke ti Muhammad Yamin. Saur walaupun Bung Karno teu nyebarkeun itu dari Muhammad Yamin teh. Tapi beliau mengatakan kata Pancasila, istilah Pancasila dari kawan saya. Nya saha deui anu ahli bahasa Indonesia nya. Nah, enggak kurang wikeun. Nah, Kepulauan Sunda besar plus Kepulauan Sunda kecil itu adalah Kepulauan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eta Kepulauan Sunda kecil teh jadi Nusa Tenggara. Nusa Tenggara teh upami ditinggalin di Sumatera. Ari ditinggalin di Pulau Jawa, Nusa naon? Nusa Timur. Lamun ditinggalin di Borneo, Nusa Barat. Nusa Selatan. Upami di Kalimantan. Terus upamina ditinggalin di Ambon, Nusa Barat. Ngeunah we Nusa Tenggara beti tembona di Sumatera tuh. Tapi keun melah da jalmina ge tos teu aya maksudna mah sae gitu. Tapi jadi kacau. Nya eta kacauna aya dulikeun ka kabupaten Kabupaten Barat Tenggara apokono ieu we. Mangga, nah urang uwi di tanah Patarosan tadi. Nah,
dinya Pulau Jawa kunaon urang ya teu hoyong upamina wae jadi non provinsi ayeuna urang tinggal di heula anu disebut Jawa Barat ayeuna mana anu disebut Jawa Barat mana Banten. Provinsi Banten Jawa Barat teh ayeuna teh apan pangkulonna ada orang pantas disebut Jawa Barat, ada pantas bener nya teu atuh da apan barat provinsi Banten. Ada kapungkur mah memang sebelum aya provinsi Banten mah betul urang teh Jawa bagian barat. Tapi anu suku bangsana sana suku bangsa Jawa anu boga nama. Tapi da ayeuna mah atuh geus ganti ka selingkuh junti atuh. Ya, anu nyecingan Jawa Barat teh ya, geus lain Sunda Wungkul geus kasedekeun hampir sadaya suku bangsa aya di Jawa Barat komo da deukeut DKI apa ya nah eta Depokna nah eta Bekasina nah eta Karawangna komo Bandung mah saha jelema nu teu betah di Bandung atuh ya kan sadayana mangga nah jadi tadi patarosan anu tadi kan Jawa Barat memang secara logika tos pantes disebut Jawa Barat, sana teu pantes teu tepat. Kumargi Jawa Barat mah ayeuna teh Banten. Ari urang mah naon atuh disebut Jawa Tengah da lain urang. Disebut Jawa Timur da komo belah ditu. Jadi sangat mengerti kalau ada sebagian ya penduduk Jawa Barat utamina urang Sunda anu mulai aya keinginan ngaganti ngaran provinsi urang. Kumargi upami disebut provinsi Jawa Barat jelas geus teu bener. Da Banten ayeuna mah. Jadi orang-orang suku bangsa lain tidak usah emosi. Upami aya kaasup cepopong ya yang ada keinginan kudu diganti atuh ngaran provinsi teh nah provinsi Sunda nah provinsi Siliwangi ceuk paribasa nah provinsi Pajajaran ceuk paribasa karena kieu aya anu cenah upami disebut provinsi Sunda cenah da Cirebon mah sanes Sunda aya anu kagungan emutan kitu ya karena ada eta mah hak masing-masing. Tapi in any case, bagaimanapun memang harus sudah jadi bahan pemikiran pemerintah untuk supaya tidak menjadi salah kaprah. Jawa Barat, cek Banten teh, naon lah urang Jawa Barat mah tuh ya. Jadi harus dengan pemikiran yang logis, tidak emosional, kita dituntut untuk mulai bukan orang Sunda saja, sadayana dituntut untuk mulai memikirkan mana anu tepat kangge mere ngaran ka provinsi anu ayeuna ku urang disebut Jawa Barat. Sok mangga. Nah kan bade saembarakeun mangga ceuk paribasa kan seueur pilihan. Aya Sunda, ya. Aya Pasundan, aya Siliwangi, aya Pakuan, aya cenah lamun Pakuan cek si Ciamis teh hayang jadi galuh mangga cek paribasa tapi kedah melalui proses anu entong emosional gitu dah. Acara cepopong palaina naon? Ai cepopong mah hayang provinsi Sunda, cepopong mah gitu ya kan. Nah, acara ai Cirebon ulah ceuk cenah da Cirebon mah sanes Sunda gitu kan. Apaan kepulauan Sunda besar urang teh. Lamun kepulauan Sunda besar, Pulau Jawa teh berenang nya termasuk kepulauan Sunda besar. Udah disebut kepulauan Cirebon besar tuh. Kade ulah nama kurang Cirebon, makanya loba sobat cepopong kurang Cirebon. Jelasnya. Nah, itunya kartasnya. Nah, jadi hayu aya nama urang ngemutan sasarangan. Naon nami anu paling tepat kangge provinsi Jawa Barat.
Da ari masih keneh nami Jawa Barat mah jelas ucing oge seuri tuh. Nah, cenah Jawa Barat. Disebut Sunda Barat oge komo naon cenah Sunda Baratnya gitu. Jadi Jawa Barat mah ayeuna mah Jawa bagian barat nyaeta provinsi Banten. Nah, aya keneh eta Rosa? Sami-sami. Robi nama simpulan ini yang terakhir upami koyong bahasa daerah tertentu maju-maju aya sama persepsi pemerintah pusat pemerintah daerah oke masyarakat status ingin bertahankan bahasa daerah kita emut hilang bahasana hilang bangsana pun lain kurang usaha deh pertahankan bahasa Sunda iya jantan menyimpanan alhamdulillah ya cepopong badan nutup manya tadi dibuka ya tadi ditutup calang ape. Nah jadi pamungkas di cepopong ya kan aya ungkapan unggal jalmi aya waktos nah unggal waktos aya jalmi nah tuh duka di geus kiamat mangke ya kan. Nah ayeuna waktos kangge urang teh ayeuna sanes 100 tahun deui sanes 100 tahun anu kapengker waktos urang teh ayeuna janten ku urang kedah direusian sak sae-saena ayeuna kitu ya kan. Jadi coba ngoyong cumeluk ka urang Sunda khususna urang Pulau Jawa urang Indonesia umumna hayu ayeuna urang memberikan yang terbaik cek bahasa Indonesia nama memberikan yang terbanyak ya. Nah kepada semua orang pakai tanda kutip semua orang teh ya upami guru ya semua orang teh murid kan begitunya. Jadi mangga ayeuna urang tekadkeun sadayana dina pangeling-eling bahasa Indung sadunya urang tekadkeun urang ayeuna saha wae oge ya to do the best ceuk bahasa Inggris nama memberikan yang terbaik dan terbanyak sesuai dengan apa dan siapa kita. Tah mung sakitu dah. Ya, kan teu naros saya ka diri urang. Ya, saya siapa? Oh, saya dosen. Jadi berarti maparin yang terbaik dan terbanyak selaku dosen. Dosen apa? Dosen bahasa Sunda tuh. Kami dikembalikan kan gitu. Jadi abade sajuta waleran. Ya, saya siapa? Saya adalah pengusaha. Sok atuh jadi pengusaha yang baik. Saya siapa? Saya adalah wali kota. Sok atuh jadi wali kota yang baik. Saya siapa? Saya ibu rumah tangga. Sok atuh jadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi bade dipungkas ku cepopong. Setiap orang ada waktunya, setiap orang ada waktu. Unggal jalmi aya waktosna, unggal waktos aya jalmina. Mangga wilujeng mulasara bahasa Indung dengan sebaik-baiknya. To the best kangge bahasa Indung. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah acara dialog terakhir para sensei sekali dari simpuli yang aku kemukakan cepopong anu parantos jantan narasumber di acara namun sampai kali dulu pihak kurana oleh extended tempo kanggo masih citra mentap untuk jurnal kalau dilantikan Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia. Amin. Ibu kurana. Aduh, iya bade aya something cenah. Aya something. Ijo di ngawakilan ti budekan. Amin. Nuhun. Aduh, waas ya Allah.
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Apaan meren fakultas cepopong Mbak Dela nggak? Udah berpisan. Tinggal itu Nah, mohon pisan. Jantan Nabi Handei, Nabi Handei, apa atas kenging cepopong teh muri. Atas kenging muri pang seurna. mohon mangga ada malaikat kamu di dokumentasikan ku jangan mohon kamera ibu kalau dari Mangga. tadi kita mohon mohon biji 2 kilo agak Mani GR. Ya, margi Donald Trump ge moal kagungan anu kieu.